Bismillah anu jadi pamuka langkah nu arum di papak arum nu wangi papandawangi dinten ieu anu nitih wanci nu mustari ninggang maksa nu utama. Urang sajak mapak kurentengan, urang papak gresik kumapak panganten. Mapak panganten dikawitan. Keluarga pengantin istri aranjeunna masih ada kesempatan ka pihak pengantin lalaki kusabab kitu urang dangukeun di antara pamasadan anu bade didugikeun ku perwakilan di pihak pengantin pamengger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji segala syukur diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala segala rugi. Mugia salawatna dipaparikeun ka Imam Sunnah. Mugia alhamdulillah bersana diberi nayang wong rombongan di mana sahabat parantos dugi kayu wong kaya dan Mustafa. Upaya kobis suami sadayana kuduna sepuh-sepuh lapangan istri iwa kaum ulama khusus diberi dilama. Dina ieu waktos diberi sana sepuh lapangan sahabat nyangakeun salam waktos. Nyangakeun salam kawulian ka sadayana anu sami langkah dina ieu acara. Hapunten kasuhun tina segala kasalatan tidak datang masih boleh separa kaca tidak setagoros sareng mana kurang sadayana. Mangsa tentang nasi kulit separa kaca kaum kayu wawon lagi parantos kopi sepuluh tahun pamakan mereka gaduh janji terlepas kasiri di wajib kemarin. Boga cerita anu sedang dibaca. Sawar putra Bapak sareng Ibu Nonon mewaktakan kalian kalau BDHT atau mana kesesare. Boga menyampaikan lebih kahayang sanajan angka menurutnya daerah. Yang sauna ayana ieu diwongkon pisan. Maksud kami singkuringan seputar pada dina ieu jeung pisan. Padanya ngakeun di luhur sausah kabut di mana sariwas kapal. Yang ngakeun pada sakieu anu wastra tarian kanggo ditikakeun dina ieu pisan kan dina hati. Misalkan yang ngakeun catatan sok
termasuk sahabat Rasulullah. Kemudian wajib sadaya terutama dari orang berarti kayak dengan Rino maka meninggal besar tapi karena terlalu Oke sadayana Bapak Ibu kusip kuring hormat pisan. Alhamdulillah para kusani kauningan urang sadayana. Naon rupi pamaksana di calon panganten pamagar. Anu parantos didudikeun ku sesepuhna kalayan STP. Kantos pisan pamaksanana. Syukuri ngasmana sesepuhna calon panganten istri. Sadayana wirujeng supi kasadayana. Dirujung patupung lawu paprok jongkok pada pengarai. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu, geulis sarojna? Atuh cing teh, sok taruh selat calon-calon gena, panginten teh nu teh geulis atau nu coba. Terus ya. Geulis. Aduh, cing, kan kono bilana abis geulis, cing orang ayeuna tanya sekate lobina. Kumaha calonnya asik. Aduh, alhamdulillah. Berarti ieu mah jantan ya Bu, Bapak. Bade nikah teh jantan? Jantan. Hoyongnya nikah sareng nieu berarti. Apa siap? Insyaallah. Siap. Kedah siap nya teh canda. Atuh atos aya seserahan sae ieu mah. Saya pakai pada mincit sih gak kayak gitu atusnya ya. Dua kali. Mohon mangga wae urang haturan acara anu salajengna urang serahkeun ka Bapak Nurdin selaku pekerja di kantor kawan. Mangga. Dinasti anyar pinanggih di barang 120 dinten anjeun aya dina patuangan tindakan ibu bahwa parantos dipastikan yang jodohna bakal nikah sareng aneng Novianti sing yakin dina hate supaya urang bisa menerima kana kepastian Allah. Anu kadua kudu hade sangka ka Allah bahkan ku jodoh anu ieu urang bakal pinanggih jeung kabahagiaan hirup ku jodoh anu ieu urang bakal nyeun wasilah pikeun nahontal alhamdulillah. Anu katilu ieu akan nikah teh sing jadi pernikahan anu pertama jeung anu terakhir tegasna. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Enak dengan pandangan Bapak. Mangga Bapak Ibu anu bade ngadokumentasikeun pinjam dona lalaunannya Bapak Ibu geus anu teh dominya mohon kayak tangan katilu di pinjamnya sok urang eta sami-sami ibu-ibu bapak-bapak 1 2
Cica sih teh sok aja dilihat cuma kepean ada bisu cuma bisu nah teh sok diolah sampai yang sampean di apa tak dia di maksud deui Kamu masih ya? Aam yang bisa Jadi terakhir kendi simbol bina rumah tangga wadah di mana kesalawasna mulus pasti aya wae permasalahan anak. Upami ge aya permasalahan rumah tangga, kade kade ulah dicatat ka abdi jadi ibu rama diselesaikeun ku duaannya. Solusi. Ayeuna teh sok dicemongan sakeman. Nah, tadi maju. Aduh, nanti ada sering atuh. Yuk kita sering. Bilang tuh mampu Ariana. Nanti kita fokus ke. Nah, tadi pakai apa nonton ya? Hari nanti pada itu. Nah, sesuatu kita harus cacat. Ayeuna angkat itu saja dasar Mustafa. Aduh, jauh deui. Ayeuna diputer karena tangan katilu nenge brak mun mantos teh mantos siap urang aba-aba puter-puternya putar ya putar diputer eta dua emosi pokoknya aduh bikin emosi gimana alhamdulillah sah selagi itu ada efisiensi ternyata iman dan langsung bisa alhamdulillahnya ada maka tercatat kemudian jangan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ayeuna cari deui sareng aduh sia ieu aduh kemana pagar ayeuna teh ini di bongkosan dibereskan aduh mau pakai teh ngopi teh kacau harian kacau aduh karunya kerakeun nya kacau sini mau ngasih sini pas kita tuh tong kacau sok cari deui teh bongkos aku mah ada coro gitu ieu teh sana kalian paham gimana dia Sadana nyata acara ruang lingkung anu ngalambangkeun kajangan ti ibu sareng mitoha sareng teteh. Janten kami dibuakan ku ibu ramana Aryan dibuakan oge ku ibu ramana teh nabi. Panginten geus sabarina ku bapak oge kitu. Ayeuna kita ada ini ayeuna tadi. Mama bapak tadi. Mana ini ada Allah iya mah teteh atau simpan heula
Liwat pesan wae liwat pesan. Thank you.